Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'du, faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, Nabiyyuna Muhammadun qad ursila lil alamina rahmatan wa fuddila. Abuhu Abdullah Abdul Muttalib wa Hashimun Abdul Manafin yantasib. Wa ummuhu Aminatu Zuhriyah ardu'ahu Halimatu Sa'diyah. Mauliduhu bi Makkatal Aminah, wafatuhu bi Thaibatal Madinah. Langkung tipayun urang muji ka Gusti Rabbul Izzati anu parantos nganugrahan aneka ragam kanikmatan utamina nikmat iman Islam. Salawat salam mugia didugikeun ka paduka alam Nabi urang Nabi besar Muhammad, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kaluargina, sahabat, tabi'in, atbat tabi'in, nu mugia urang kalebetkeun golongan umatna nu baris nampi syafaatna jaga di yaumil qiyamah. Amin atuh. Parebut kue bah. Al-mukarramun, para alimul ulama, para kiai, para asatid, sesepuh, bini sepuh, kesepuhan, Bapak Haji Saifi, segenap aparat pemerintah, istimewana panitia penyelenggara, hadirin hadirat nu hadir, urang doa ku berkah muludan, mudah-mudahan urang dibere ku Allah panjang umur jeung ibadah, dibere jembar rizki jeung ibadah, dibere anak incu turunan darek ibadah, dibere hati urang cinta ke ahli ibadah, yang mudah-mudahan mun isuk pageto maut nah husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal. Dulur-dulur, iya malam Jumat mulia pisan, tambah urang keur ngamulyakeun makhluk nu paling mulia. Tapi terus terang Haji Pudoli mah tiris detawal. Iya angin ku kencang-kencang teuing hadirna geus diganjel tadi ku bakaka. Nuhun panitia. Ngan ieu gula di panggung sorangan bae doang panganten sunat dina kos. Aya nu maturan di hareup lampu culak cileuk bae di tas matuda. Mudah-mudahan muliana malam Jumat muliana ieu muludan nyieun
rohani urang tambah tanginas ibadah ka Gusti Allah. Amin atuh. Tah baris bikang geuna amin amin atuh. Ya Rabbal hampura kasepuhan yen deuk sila bae diukna nya hampura. Tiris bo teu naon bo. Wios sila kieu bo. Moal ngongkong aman kami mah. Di antara kewajiban urang jelema nu mukmin nu iman ke Allah nu Islam agamana wajib nekadkeun yen Nabi Muhammad teh mulyak-mulyakna makhluk Allah. Nabi terakhir, Rasul terakhir nu moal aya deui Nabi, moal aya deui Rasul saparantosna Kangjeng Nabi Muhammad. Di zaman Kangjeng Nabi hirup geus muncul nu ngaku Nabi. Aya Musailamah jeung nu sanes-sanes. Sabak da Rasul wafat teu saeutik nu muncul ngaku Nabi. Malah di Indonesia tiap pernah aya ngaranna Ahmad Musadek ngaku Nabi. Pelatih bulu tangkis. Menang Wahyu sana turun di Bogor. Wahyu turun di Bogor. Mereka mana tah si Wahyu? Nah, nu kitu muncul nuturkeun aya bae. Nu ngaku Jibril di Indonesia aya harita awewe ngaranna lihat dan Jibril mah malaikat teu dahar teu nginum lain lalaki lain awewe. Ieu awewe ngaku Jibril. Kira ku Jibril men. Aya nu nuturkeun aya. Kuari muncul deui teu boga teu karo aya jelema cenah ngomongna bisa ngomong jeung sirem. Makoli. Aya nu nuturkeun aya sing teger nyekel iman, kuatan akidah jeung keyakinan. Lamun orang berhadapan dengan situasi apapun, aya jelema nu muncul model kumaha bae, timbang kurang maka syariat. Al-Qur'an teh jeung syariat. Andaikan aya jelema nu bisa hiber di luhur imah, bisa lempang di luhur laut tanpa parahu, panjur salatahu. Deuleu salatna, salat kapilok. Deuleu salatna itu maninahan teu deuleu salatna beres teu Fatihahna lamun teu salat ulah dituturkeun sanajan bisa hiber di luhur awang-awang. Cak ibu-ibu lah kami mah kumaha engke bae. Emang awe mah kitu bae nu penting mah kami mejana dapur ngebul. Bu, Ibu, tapi insya Allah ibu-ibu di dieu mah insya Allah imana tararuat amin. Katempo wong ieu seueuran ibu-ibu daripada bapak-bapak nandakeun awewe di dieu mah kabeh awewe soleha. Kos nu heueuh amin mah. Piraku teu soleha bajuna paranjang peuting ieu. Jilbabna diparake peuting ieu. Nyaho isuk mah. Matak bedakeun dia ka ani ka incu. Ceng. Nabi urang Nabi Muhammad ceng. Nabi terakhir ceng. Moal aya di Nabi, moal aya di Rasul ceng. Ceng, singkah hade ceng. Mun isuk pagi itu anu ngaku Nabi ulah percaya kasep. Ceng, mun anu ngaku wali tempo ceng. Salatan itu ceng. Lamun teu salat ulah sakama-kama nuturkeun itu para rugu ceng. Ceng, lamun aya jelema ngomong, cenah bisa ngobrol jeung sireum, bisa ngobrol jeung manuk, bisa ngobrol jeung lauk, bisa ngobrol jeung toke, sing hade ceng. Ulah satutur-tuturna ceng. Ngaji ceng ka kiai, ngajina jelas Tijan, ngajina jelas Sapina, ngajina jelas Johar Tauhid, ngajina jelas Riyad, ngajina jelas Takrib. Yang kitab-kitab nu sanes tah nuturkeun ulama-ulama nu jelas insyaallah urang salamet dunia akhirat. Amin atuh. Ya Rabbal
dilahirkan dinten Senin kaping 12 sasi Rabiul tahun Masehina 571 Masehi bertepatan 20 April. Masya Allah. Wari lamun Allah muludan lewat mana? Eta hadirin orang ngobrolkeun nyacahkeun tentang Nabi. Jas sibuk bae dirompok maku HP. Betul? Budak jeung baturna main FF. Nu parawan teureun-eureun selfie. Ibuna tiktokan. Abahna judi slot. Aya. Nu sok judi slot aya. Mana aja mana. Tuh. Mun baheula mah eta ibu-ibu anak leweh anak cerik langsung disolawatan anakna repe solawatna asup hatena pinuh solawat disimpen eta solawat dina memori otak anakna kuari mah anak cerik di HP-an di eta diha aku rute dulur jauh jasa robahna berarti hirup. Muhammadun Abdullahi Syaibatun Hashimun manapun usayun ma hilabi wa muratun. Bahala makitu. Geus kuari balikeun deui atuh ibu-ibu ka zaman baheula. Cerik budak salawat ngambak budak tangkep peluk bari salawat iya urang nu matak apal dari Bibil Mustafa ngaran Nabi ngaran Rasul ngaran malaikat nangker leutik lain anyar-anyaran ngapal lain ai kuari anu kurang ieu boro-boro hafal 25 Nabi jeung Rasul boro-boro hafal ngaran malaikat boro-boro apal kaidul iman 50 sabab kuari lamun cerik jangan nangis sayang dilihat nih 5 bebek berenang jangan nangis sayang ini tayo jangan nangis sayang ini masak ai aqaidul iman wujud tidak bakong geus sakadenge nu ngaran aqaidul iman geus sakadenge nu ngaran Nabi Rasul 25 wajib dikanyokeun teu kadenge maka semakin rapuh berarti iman semakin kendor keyakinan guys ayana muludan mudah-mudahan dikokohkeun dikuatkeun iman urang dikuatkeun Islam urang diteguhkeun keyakinan urang faqul annahu la ilaha illallah lamun Allah muludan geus wassalam moal aya cacak carita tentang Kangjeng Nabi hadena ayam muludan alhamdulillah. Coba bu, ibu, boy, kakuping tante, benar snacknya menang tante, enggak, ibu nu papatungan urunan ibu nu masak, ibu nu meser kue, ibu nu parebutnya. Coba bu hari lamun ngaesen budak limang budak biasa deh. Allah Habibi Rasulillah Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar, Rakib, Malik, Allah.
Nah, ke mana itu? Ih. Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar, Nakir, Atid, Malik, Ridwan, Allahu الله 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 حبيبي يا رسول الله جبريل من جبريل ميكائيل إسرافيل عزرائيل منكر ركب عتبانك الله kahiji Nabi Adam kedua Nabi Idris tilu Nabi Nuh keempat Nabi Hud kelima Nabi Saleh genap Nabi Ibrahim tujuh Nabi Lut dan 8 Nabi Ismail 9 Nabi Ishak 10 Nabi Yakub 11 Nabi Yusuf 12 Nabi Ayub 13 Nabi Shu'aib 14 Nabi Harun 15 Nabi Musa 16 Nabi Ilyas 17 Nabi Zulkifli 18 Nabi Daud 19 Sulaiman 20 Nabi Ilyas 2 Nabi Yunus 22 Nabi Zakaria 2 Yahya 24 Nabi Isa 25 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam moal ayadai Nabi dugi kana poe kiamat Allahu Allah 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 Habibi Rasulullah Allah 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 Habibi Rasul apal teh nya geus kolot geus liat diajak ngapal geus hese otakna pinuh ku hutang lamun lain nang tileletik diajaran ku kolot bari ditimang ku kolot bari urang diaping ku kolot atuh moal apal wari anak kurang da kumaha apal ka nabina apal ka rasulna
Apal keturunan Kanjeng Nabi sebab urang penting anak urang di jajalan di jajalan dulu tuh nini nyerekel hap boga WA dek WA saha beuntan ini ya geus urang ayeuna nu ngagungkeun Kanjeng Nabi. Nabi yang agung diagungkan oleh Zat yang Maha Agung. Anak orang ulah sampai surut dikala orang disepuh Allah. Orang maut ia mulu dan ulah sampai akhir zaman apa kata Rasul? Innahu may ya'ishu minkum min ba'di fasayara ikhtilafan katsira. فعليكم بسنتي وسنة خلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. Maka sesungguhnya siapa saja di antara kamu yang hidup setelah aku, maka kalian akan melihat begitu banyak perbedaan, begitu besar ikhtilaf, begitu besar perbedaan di antara kamu. Nanti kau akan melihat semua itu. Dikala kau melihat perbedaan itu, aliran itu, ajaran itu yang berbeda-beda, fa'alaikum bisunnati, maka berpegang teguh engkau kepada sunnahku, wa sunnati khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin, dan sunnah yang dilanjutkan oleh khulafa'ir rasyidin, lalu dilanjutkan oleh tabi'in, lalu atbat tabi'in, lalu ulama-ulama kita. Cakan jeung Rasul tamassaku biha wa adu alaiha bin nawajid. Cacakelanlah anjeun, berpegang teguhlah anjeun ka sunnah diteruskeun ku sahabat dan seterusnya. Jangan sampai coplok gegel make huntu geraham. Tegeran muludan, tegeran tahlilan, tegeran ziarah kubur, tegeran ngaji aqidul iman, tegeran marhaba, tegeran berjanji, tegeran mencintai ulama, mencintai habaib, mencintai kiai, mencintai wali songo, mencintai orang-orang yang seiman seakidah. Siapapun dia, dari manapun dia, lamun la ilaha illallah na akur, eta dulur urang, ulah mudah dipecah belah, ku jelema anyar-anyar datang model ayeuna hadi. Awas ieu santri, urang ngaguru ka saha, nu ngawawkeun ka Allah guru urang, nu ngajaran sapinah guru urang, nu ngajaran mubtada khobar guru urang, kuari muncul jelema anyar. Ngomong nak kieu kitu, ai sedangkan guru orang tilok ngomong kieu tilok ngomong kitu, guru orang lebih alim daripada manehna. Atuh kunaon datang jelema anyar mengkol ai guru ditukangkeun ai itu dituturkeun katutup kamanfaatan ilmu hadir rahimakumullah. Titah para saya burung orang Islam jeung Habib Islam jeung Kiai Islam jeung Islam pinter jelema kafir teh hadirin. Bu Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apakah kamu ngadenge? Dengein ya. Iya. Ulah lebatin nempuh medsos. Para saya baik. Mining di lembur ngaji rurukunan. Parukunan salamet. Dek naon ngorek-ngorek nasab turunan batur. Hartian, untungan datang ke mana ibadah urang. Tepugu-pugu tukang main gitar jadi wali, geplek beneta. Ya Allah, akhir zaman. Nulain ahlina sasada kotok can jadi canan endok kene geus kongkorongok. Yukbari. Orang mengaji bae rukun wudu aya genap hiji. Nu bedas atuh teteh. Hiji niatna di jero hate niat terus ngumbah banget kemudian ngumbah lengan saduana datang karena sikut ngusap firasa etik ngumbah suku saduana datang kamu muncangan datang ke basuh saya ngomong datang ke basuh genep tar nu ti heula-heulakeun nu panderikeun eta bang
Dalilna innamal a'malu binniyat, angin pasti nasah kabeh amal ku make niat. Di mana masang niat keur wudu, begitu cai antel kabeungeut niat di hate. Teu meunang cai ti heula niat timberi atawa niat ti heula cai timberi. Ngumbah beungeut terus ngubah leungeun datang kana sikut kumaha lamun jalma buntung leungeunna. Atuh sesan bae kumbah datang ka sikut. Ibu gue macana buntungna pas lebas sikut atuh congos sikutna bae kumbah. Iya macana buntungna di luhureun sikut atuh eueuh nu dikumbah. Teu wajib dikumbah hari lewat di luhureun sikut mangan, sunah bae sesana dikumbah supaya ulah sepi di anggota badan tina berwudu. Ulah sepi anggota wudu tina diwuduan. Ieu mah urang nuhun alhamdulillah sampurna kabeh ieu. Sampurna alhamdulillah. Aya jelema frustasi hendak bunuh diri. Padahal awakna sampurna. Tapi terjadi ku nempo nu buntung. Buntung, aya buntung dua-duana. Jelema buntung, kiri kanan maaf. Kiri kanan buntung. Dia jelema nak bunuh diri naik ka luhur tangkal kayu gede. Ndek ngaloncat di luhur tangkal kayu. Barang dihandap anu buntung keur kieu eta. Ieu bae. Cak eta jelema astagfirullahaladzim aing kunaon deuk bunuh diri saki sampurnana batur mah nu buntung ge joget bae. Horeng mata nu buntung lain joget tonggongna atul gagaro hese kieu. Rukun wudu we urang marabiha. Alasan teu salat. Muriang ge teu meunang kena cai, tayamum. Halode eueuh cai, tayamum. Fatayammamu sa'idan thayyiban. Ieu mata klebu dipake alat bersuci. Ku Gusti Allah dijadikan alternatif berikutnya. Mulia amat ieu lebu. Sabab lebu pernah bunga ketika akan dilahirkan Kangjeng Nabi. Rasulullah akan dilahirkan. Kabar itu sudah datang. Maka seluruh binatang dan makhluk-makhluk Allah di angkasa, daratan, lautan bahagia akan lahirnya Rasulullah. Cak bumi bakal lahir makhluk nu paling mulia, nu bakal hirup di tonggong. Bintang-bintang, matahari, gugusan-gugusan di luar angkasa sana. Kalau seandainya Nabi Muhammad makhluk terbaik nanti wafat, dia akan berada di dalam perutku cak bumi tia. Eta tano teh ngalebaran, ngaluasan, ngadadak nyuburan. Ku bunga-bungahna datang Kangjeng Nabi. Maka ku Allah diberi kemuliaan eta lebu dijadikan pilihan. Mun eueuh cai tayamum make lebu. Awak kering tayamum make lebu. Ini adalah kemuliaan. Bumi nyambut lahirna Rasul diberi mulia. Bumi bahagia datang dari Rasul diberi mulia. Atau komo orang umatnya manusia nu sampurna bahagia dengan dilahirkannya Rasul. Maka orang bakal diberi kemuliaan dunia akhirat. Amin ya Allah ya Rabbah. Tahirul qalbi naqiyun zakirul al-Mustafa. Macet bayinya. Kangjeng Nabi tahirul qalbi bersih hatena. Naqiyun bening dulur-dulur boro-boro kokotor kakebul ge moal. Zakirun lillah Kangjeng Nabi teh selalu basah lisan zikir ke Allah. Ulah-ulah keur mata. Bonta dikala beliau matanya terpejam pun wa qalbuhu lam yan wal ainu qad naisat. Mata nama anjeunna teh peureum, hatena mata ra peureum, eling bae zikir bae ka Gusti. Beda jeung urang mah mata beuntak ge hate mah peureum bae teu eling ka Gusti. Komo lamun mata peureum, hatena mah teu leuwih peureum. Ulah-ulah keur di luar salat, di jero salat ge urang mah poho bae ka Gusti.
Ya Allah, keur salat. Allahu Akbar. Sial, lauk urang teu meunang. Aduh, nelayan keur salat inget ka lauk. Aduh, nunduk nyalon keur salat inget menang tamual aing. Aduh, pamuda nu keur kabung belengan ku parawan keur salat daekeun tamual teu daekeun dipelet ku aing. Waduh, eta nu hayang nyandung keur salat pamajikan aing kuing dibere parabun keuna ngidinan ka aing. Padahal mah awewe mah teu kudu dibere parabun nya bunya, sebab di dieu mah kabeh awe solehah. Iman teh ibu kana Quran, iman teh bo. Percaya teh bo. Tah geus deuk kumaha deui sebab ca Quran hiji lalaki meunang boga pamajikan 2 3 4. Satuju ibu-ibu? Satuju ibu-ibu? Apaan cenah iman ka Quran? Bapak-bapak, hiji lalaki meunang boga pamajikan 2 3 4. Satuju bapak-bapak? Nu bedas lalaki satuju? Kurang bedas satuju? Ibu-ibu satuju? Moal satuju datang ka kiamat geus eta moal. Masya Allah. Dan geus lamun urang boga wudu, kari-kari sare. Sarena henteu diuk, anu diukna teh tetep bobokong urang rapet birit urang kana taneuh. Lamun rapet kana taneuh, bobokong urang rapet kana taneuh mantep teu batal. Tapi lamun sarena ngejojor, sarena ngagolepak batal. Batal bagi kita. Tapi tidak bagi Rasulullah. Rasulullah sanajan sare teu batal wuduna. Kenapa? Sabab matana hungkul nu peureum hatena mah tara sare tara peureum zikir bae ka Gusti. Zahirul qalbi naqiyun dzakirun lillah al-Mustafa safi sallallahu alaihi Allah. Nabi yang bersih hatinya, yang bening kalbunya. Nabi yang selalu zikir kepada Allah. Nabi yang terpilih, Nabi yang dipilih, Nabi-Nabi kita yang mulia. Nabi yang agung, Nabi yang sangat cinta kepada kita umatnya. Nabi yang tidak akan mau masuk surga sebelum umatnya semuanya masuk ke dalam surga. Nabi yang cinta kepada fuqara, Nabi yang cinta kepada masakin, Nabi yang cinta kepada masyarakatnya, Nabi yang cinta kepada umatnya, Nabi besar Muhammad. Nanaonan pengorbanan urang pikeun muludan dibandingkeun ke syafaatna ti anjeunna. Ibu, Bu, nyabrang jembatan Siratal Mustaqim, aduh model urang tanpa syafaat Rasulullah. Lalakon 3.000 tahun eta jambatana leuwih leutik. Ya buuk hiji belah 7 tah. Leuwih seukeut daripada pedang. Poekna leuwih tibatan peuting. Di handapeuna seuneu neraka ngagebrah-gebrah. Lamun tanpa syafaat ti Kangjeng Rasul asal ngandelkeun ibadah urang. Mana sholat, mana puasa, mana sedekah, mana coba jariah orang ke masjid, ke musola, ke pesantren. Gaya hirup, handphone 5 juta, wani meli. Tapi jariah ke masjid kunaon masih 2.000 keneh bae datang kayu. Bener tak? Muludan ge aya nu teu lunas. Aya tahu. Geus lamun ieu awak nu sakieu pinuku dosana ibadah lalawora laju teu muludan saha ke di bakal lulungan di ditu. Jeung ieu urang nu dibere ku Gusti Allah kamulyaan dibere ku umat Rasul ulah nyanyakeun waktu anu di eta waktu teh aya hal-hal nu kurang kudu dilakonan. Model malam Jumat maca sholawat, malam Jumat maca marhaba, malam Jumat Yasin. Jumat itu ada instruksi maca surat Kahfi. Ia lamun dibaca surat Kahfi
maka pembacanya akan dilindungi oleh Allah, diamankan imana dina fitnah dajjal. Poe Jumat isukannya tekabur isuk ayeuna ya ulah henteu maca kahfi. Imana supaya dijaga, Islam supaya dijaga, karena nu ngajaga hakikatna iman jeung Islam adalah Allah. Maka Allah mere jalankan baca kahfi lamun hayang terjaga iman dina fitnah dajjal. Amin atuh. Lanjut. Berkatna aya ibu aya. Geus tenang geus aya berkat mah. Moal julak cileuk. Jak ibu-ibu alhamdulillah ka Haji Budoli sami mah awewe melampai ka anak. Di tempat riungan gaya kue dua teu didahar kabeh nu hiji diasupkeun ka jero tas jeung anak. Eta lah awewe beda jeung lalaki. Bapak-bapak mah henteu teu kitu. Henteu mah. Tapi ibu-ibu mah ya rata-rata. Mun aya jamaah ibu-ibu 100 nyieun snack kudu 200. Sebab nu 100 teh diasup. Bu. Ibu. Naon tadi? Naon tadi? Tadi naon tadi? Berkat. Di akhirat ya. Lamun tanpa syafaat Rasulullah, lamun tanpa syafaat yang Nabi, makana ieu nang melak wali songo, nang melak habib, ieu muludang teh. Awal, ulah diadu-adukeun wali songo jeung habib, ieu nang melak kiai. Ulah diadu-adukeun kiai ke jeung habib, kiai ke jeung kiai, kiai ke jeung masyarakat, Islam jeung Islam, ulah daek diadu-adukeun ulang. Sing hadeuh. Ieu nang melak para ulama, maka diurang di Banten Maulid meriah. Sajawara-jawarana jawara urang-urang Banten. Mauludan mah tampil bae. Sajawara-jawarana jawara urang jawara Banten. Sanajan sapopoe ka kiai sok minggir bae, wayah nikahkeun anak mah neangkeun kiai bae. Sajawarana jawara urang jawara Banten, sagala beuki tetep dek nikahkeun anak mah ngariung bae, nyundatan anak ngariung bae, komo dek umroh ngariung, komo dek ngaruat rompok ngariung. Eta kitu teh nang melakeun ulama, nang melakeun kiai supaya ta'aluk selalu hate urang ka Gusti Allah. Sagala hal cantelkeun ka Gusti. Maka di urang mah rek ngarorak ngada merompok ngagali pondasi ngariung la ilaha. Kemudian mulai masang batu kaluhur naik congcit ngariung deui bae la ilaha. Di luhurna teh sok aya bendera merah putih, aya kalapa, aya tiwu, aya naon deui? Eta mah cau mah permohonan tukang kira-kira. Aya bendera, aya kalapa, aya tiwu, aya cau ngariung deui bae la ilaha. Rompokna beres ngariung la ilaha. Nyundatan la ilaha. Nikahkeun la ilaha. Nikah deui la ilaha. Lalaunan bae la ilaha illallah bisi kadenge kuno kolot. Di urang mah nikahkeun ngariung nyundatan ngariung mesi rompok ngariung muludan ngariung rajaban ngariung nu dibaca la ilaha illallah. Coba ta jawara sapopoe maka kiai miring be manehna. Tapi nek nikahkeun anakna mah pasti neang kiai. Cak pamajikanna tah atuh geus geura karompok kiai kitu aing isin. Teu boga kopiah-kopiah acan. Itu nu abah pake tuh. Kopiah itu mah dipake. Ai manehna ukuran nomor genep, ai mitohana burung nomor 9. Dipake kopiah mitoha atuh mata saparo.
Eta jawara leumpang. Ieu bae sapopanjang jalan ngahade-hadekeun kopiah jatur bae. Begitu datang ke rompok Kiai, Assalamualaikum. Cak Kiai suara saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Diintip ku Kiai na hordeng. Si eta. Salah naon aingnya. Assalamualaikum. Pos dibuka Cak Kiai buka koing pantor saparobae nonjok dikencet koing leungeunna. Waduh, cimande oge Kiai. Begitu dibuka pantona di luar dugaan. Dicium lengan Kiai, dibulak-balik, dikenyot dambal Kiai. Kiai dirangkul. Bari ceurik kita jawab, ampura Kiai. Aya naon dieu? Beuneu naon. Lain keheula-keheula, henteu keheula-keheula. Aya naon ieu? Cakipan kos balap motor dia mah. Kela-kela aya naon? Beuneu naon. Kabeneran Kiaina neuk dahar jam 10 tas ngaji jeung santri. Ayo dareula. Dahar heula. Diajak dahar ku Kiai. Diuk ta jawara di hareupeun Kiai. Pas di hareupeun jawara sakali di meja aya sayur. Jawarna kan isin tungkul. Bae tungkulna rosa teuing ta jawara. Pan tadi ge kopiahna logor ta jawara. Lantaran diukna rosatin eta kopiah murah gana sayur hadirin. Teu wani nyokot ta jawara. Cak kopiahna diangkat we atuh dikubek saleuyeut Kiai gitu. Langsung dipakai kopiahna plak atuh bihun soun ngararaca. Ada dahar. Beres darja Kiai yo kaharep deui. Aya naon ngomong-ngomong kieu Kiai. Abdi neuk nikahkeun anak. Alhamdulillah. Jeung urang mana? Ieu nu katilu kakarak jadi Kiai. Pertama anak kula dilamar ku tukang ragaji. Terjadi Kiai. Nu kadua kamari dilamar ku tukang tahu bulat Kiai. Teu dibikeun ku abdi. Kunaon kitu? Bisi digoreng dadakan anak kula Kiai. Ieu mah nu katilu ngomong nama santri tapi geus gawe, cak ngomong manehna mah gawena di dinas peternakan, horeng mah Kiai tukang ngalah sirup make gantar teh. Geus kajen lah ditigahkeun we. Geus. Abdi sebagai wali na wakil ka Kiai pangtikahkeun anak abdi. Wengi bade riungan abdi mohon Kiai pingpang-pingpingkeun tahlil. Eta jawara di darahna aya darah abahna nusok muludan nusok rajaban anu cinta ka ulama tetap sajawara-jawara di urang ngariung mah neang Kiai. Datang Kiai ka rompok jawara tahlil manehna ngadoa aya asar aya tapak ditinggal Kiai nu ngadoa di eta tempat. Beres hajatan cak pamajikanna Kang pan guari mangges boga minantu. Pan ieu bulan mulud tuh batur maruludan kan. Atuh coba Kang maruludan ka ditu. Aing isi. Ulah isin yang isin bae. Kopiahna mana tuh tadi ya? Itu nu kamari tuh, heuras ku sayur. Geus bawa ka dieu. Duang parahu teh apanya. Harupna lancik teh heuras. Barang diketrukun sikitan kel gorolok bae murah. Pake ku manehna. Daek ka tempat muludan karena aya tapak, aya asar, aya doa Kiai anu nempel di rompokna, nempel kanu sekitar nu aya di eta rompok. Tadi nama tara muludan ayeuna daek muludan alhamdulillah. Barangkat jawara ke tempat muludan teu wani asup ka kalangan di jauh bae. Cak panitia, "Hayu Kak, aja jeung bae." "Hayu Kak, aja jeung bae diri bae mah." "Ieu ulah di dieu." "Hayu kali itu." "Iya, main kan itu." "Iya, hayu kan itu." Mungkin penting jamaah, mungkin pinuh, eta jawara mungkin mundur dewe ngajauhan. Kabagian diuk manehna deket kandang embe hadirin. Bari kandang embe na poeng, horeng di eta kandang embe dihandap aya buadot, buade, tandukna dablang keur dicangcang. Diuk we badot Pak.
Keur depa we badot. Eta sejawara horeng dihareupeun badot manehna dieu. Mungkin peuting muludan, mungkin tunduh ai kutilok pan. Lantaran tunduh atupan kitu teh tadiukna tak kitu, bagaimana tunduh ya kitu deh tah. Tunduh pan kitu deh, kopiah lencos pangnya. Atuh kumbe badot pajar ngantangan pan ditanya. Jadi gitu deh datang be badot. Atum be badot hudang hadirin rahimakumullah. Atum be badot tata lajak totoker sukuna. Juaker be di tempat kumbe badot. Kopiah nganclang banget bengok. Taimbe acak-acakan kabanget. Mingpiung be balik. Waalaikumsalam. Kang geus pulang. Pulang. Deuleu beungeut aing judian. Eta sakitu ge geus aya akar aya tapak doa ti ulama. Matakan lamun jelema nu cerdas, dulur-dulur. Ulah pernah nyaksian aya sababaraha jelema cerdas yang luar biasa. Ketika almarhum al-Maghfurlah jumeneng kana Abah Uci, aya jelema anu datang sakeluarga. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Calik. Aya naon ieu? Di mana? Abdi ti anu. Aya naon ka dieu? Ieu bah, abdi bade sejak silaturahmi, ieu istri, ieu putra-putra abdi nyuhunkeun doana bah. Oh, saya. Langsung kencai, dijam teh ya. Abi bade pamit bebas satajan uwi abdi yang didoakan sakeluarga. Allahumma sholli wa sallim ala Abah Abu Ya Uci ngadoa. Pulang tajalma. Apa kata beliau? Hebat tajalma. Gitu. Ayeuna urang ieu hayang kehadiran ku guru-guru, ku ulama-ulama anu ahli Allah. Ulama-ulama hod. Saha nu teu hayang dihadiran di tincak lemburna, rompokna ku ahli-ahli Allah, ku ahli ibadah. Tapi urang ngaragap din. Begitu banyak kesibukan beliau, begitu banyak waktu beliau untuk santri, untuk jamaah. Atuh urang ngabae nu kaditu sakeluarga silaturahmi. Aya orang bawa ke ahli Allah, kena ditahnik make korma. Anu rek mondok bawa ke ahli Allah, kena didoakan, kena minum cai jampe. Aya keperluan anu sifatna pi akhirateun geura menta panguat supaya didoakan semakin kuat. Sanajan urang ayeuna di urusan dunia, dagang, bisnis, naon bae menta ke Allah supaya urusan dunia eta jadi nilai akhirat. Dagangna nilai akhirat, bisnisna jadi akhirat. Ulah poho atuh minta doa ka jalma-jalma anu deukeut ka Gusti. Urang kan datang ka kiai teh lamun keruwed salaki teu balik-balik. Nya ruwed. Hutang loba ruwed. Anak para sahabat ruwet karak datang ke kiai. Bagus sih, bagus nama. Ngan ari keur sukses keur jaya sok poho ka jalan imah kiai. Bahkan lamun urang sasalaman jeung kiai, jeung ulama, sarua jeung sasalaman jeung Kangjeng Nabi. Sabab urang sasalaman jeung kiai-kiaina boga guru. Eta kiai geus sasalaman jeung guruna. Guruna, boga guru di sasalaman jeung guruna. Guruna sasalaman jeung guruna. Guruna sasalaman jeung guruna. Terus nyambung ka mujahid mutlak. Terus nyambung ka atbat tabi'in. Nyambung di sasalaman ka tabi'in. Tabi'in nyambung sasalaman ka sahabat. Sahabat nyambung sasalaman jeung Kangjeng Nabi. Maka nu sasalaman jeung ulama sarua jeung sasalaman ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad. Pemuda gerak bebenah ngaji sing hade narkoba peredaran komo sepanjang pinggir pantai itu jadi sasaran empuk untuk pengedar narkoba. Maka Cina terngincar pinggir pantai Pak. Dimulai pik Jakarta sampai Tanjung Pasir, Tanjung Pait, terus ke Tanara, terus ke Kronjo, terus bakalan sampai ke Sumur. Ia diincar kumanehna orang-orang Cina. Nyusupkeun narkoba segede tiang listrik gampang lewat sumur. Nyumpur ke narkoba sakumaha gampang lewat laut. Maka urang mah teu walak kaya.
Ieu cai nunggeus bedol, bendungan nunggeus bedol, teu bisa kurang dibendung deui make batu kali ibaratna. Tinggal bendungan diri urang bae. Balajar ngojai. Di mana? Di para ulama. Naik ke para habaib. Naik ke para kiai. Naik ke para guru-guru urang. Di majlis taklim lah. Insya Allah terkuatkan benteng iman kita. Salamet sehingga orang maut mawal la ilaha illallah. Model penting ieu atawa isuk poe Jumat urang maca kahfi eta kahfi teh benteng iman, benteng keyakinan. Fitnah dajjal moal datang ka jelema anu aktif tiap Jumat maca surat kahfi. Sibuk janaji bibi mah awewe mah sasibuk-sibukna ge 10 ayat di awal surat kahfi mah ulah dilewat. Kadang ibu. Ibu osok maca Quran osok. Maca WA jeung maca Quran lobaan maca WA. Buaring mah anak gering dipoto jadi status. Mohon doanya guys. Anak aku mencret-mencret. Papa kolot keur sakarat di video ori mah budak. Teu kira-kira. Ibu mah mun keur tadarus aya salaki nggak gegero tutup heula Qur'ananya bunya. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Neng, mohon Kak. Tadi sekedap shadaqallahul azim. Tak. Cakep. Ulah kieu. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Neng, naon? Asy-syamsu wal qamaru bihusbanin wan najmu wasyajaru yasjudan. Kakak hayang ngopi teu kadang beureun keur tadarus. Was-samaa'i wada'aha wa wada'al mizana alla tatghaw fil mizan. Coba kakak hayang kopi, lempang bae juga belum cokor. Wa qimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Gulana di mana, Neng? Di alkohol badak gula tuh. Diganjar atau moal? Mohon. Awewe. Puasa Senin ge jeung Kemis mun salakin teu izin mah ulah. Tah, isuk poe Senin, terus Neng dek puasa, alhamdulillah. Hah? Puasa. Barang jam 8 angin kenceng isuk. Budak geus areueuh ka sarakola. Hujan dengar rincip teureun. Neng, budak kamarana sekolah. Ka jero tiris. Pantot tutupan tah. Tiris. Kamar yuk tiris. Laju salakina ngoet. Kudu paham tah. Buka puasana haram mun diteruskeun. Gitu. Iya mah kos nuhooh teh ya. Masya Allah. Cak salakina Neng. Iya kakak jatuh ka mana poe Senin. Atuh nu ka mana tuh? Ini teh maksudna mah awak sehat. Itu alhamdulillah sehat. Dek ngarti bae tapi kang. Budak sarakola. Sakola kita di depan katempok kok kakak lempang. Minta yang mananya be. Ngopi kakak, sedek ngopi manggas enghang nyusu. Lamun puasa diteruskeun haram. Haram. Ya, poe Jumat ya, ulah sepi ya. Isukan ya. Lamun isukan nu tadi maca kahfi terus diteruskeun, anu tacan maca kahfi mulai ya. Berarti lamun jan maca kahfi terus isuk mulai maca kahfi, ya muludan berhasil. Alhamdulillah. 10 ayat. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين
ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا من أمرنا رشدا lain lazada. Sok dibaca, sok. Dibaca tadi. Poe Jumat kata istimewa. Komo Habib Abdullah bin Alawiyah Al-Haddad, sahibul Ratib Al-Haddad. Beliau pengarang kitab Risalatul Mu'awan. Beliau pengarang kitab Adabus Sulukul Murid. Beliau pengarang kitab Nasaihud Diniyah. Beliau pengarang kitab Wasayat Nafi'ah. Wali kutub pada zamannya hadirin. Lain jelema leutik dibatalkeun nasabna ku jalma nu anyar ayeuna. Ya Allah. Berarti namun nganapikeun kana nasab anu nyambung ka Rasulullah, nganapikeun ka wali-wali Allah. Ada 90% hadirin Allah para wali adalah Sayyidah Ba'alawi, anak cucu baginda Nabi besar Muhammad. Kurang lembur di orang kabawa-bawa ngomong, coba tes DNA, nyaho naon dia karena urusan eta. Yo, Abu Yaci Dahu ta'zim ka Habib, Abu Yaci Santri ta'zim ka Habib, Abu Yaci Longok ta'zim ka Habib. Laju orang dek nuturkeun si eta. Jalma anyar tanya atuh kata tanggana tas eta saha hirupna kumaha jejak rekamna kumaha kata tanggana syuhroh tibaheula yang viral cara ayeuna kaberengan tapi jalurna jalur anu dimurkai ku adep para sehat jalma ieu para sehat si eta kada urang tempat Habib Abdullah bin Alawiyah Al-Haddad wal mungkin jadi wali kutub lamun ngabohongkeun nasabna ka Kangjeng Rasul. Moal jadi wali moal. Nya. Maka cak beliau Habib Abdul Haddad bahasana di antaranya ba'da asar ayat surat nu kudu dibaca. Apa itu? Awal surat Al-Hadid 10 ayat. Lalu sambung dengan akhir surat Al-Hasyr. Lalu sambung pakai Qul Huwallahu. Lalu Falaq hiji, lalu An-Nas hiji. Benteng ini. Ba'da subuh, esok beres wiridan. Ulah poho cakapnya betul bin Al-Haddad. Baca oke tadi surat Al-Hadid 10 ayat di awal surat. Sambung lagi dengan ayat surat Al-Hasyr. Sambung dengan Qul Huwallahu 3. Sambung dengan Falaq 1. Sambung dengan An-Nas 1. Penting, Ba'da Isya. Alif Lam Mim Sajadah. Sambung dengan mati surat Al-Mulk. Sambung dengan Waqiah. Tutup pakai akhir surat Baqarah. Amanah Rasul. Malam Senin. Ad-Dukhan. Tak apa. Sanajan urang teu bisa kos batur saminggu hatam Quran. Atuh eta mah waktu-waktu nu geus dibejaan ku wali baca berarti aya istimewa di dinya. Teu kaburu nyabunya tadarus. Eleh kuari ku handphone. Eleh kuari ku medsos, eleh kuari ku YouTube. Makana cahaya Rasul anu dibaca kurang berjanji datangkeun cahaya Rasul. Mudah-mudahan dia pujian Kanjeng Rasul, iman kurang, iman anak, iman turunan kurang diraksa ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal
Ya, makana ku ayana muludan ieu urang boga harapan syafaat ti Kangjeng Rasul baik di akhirat maupun ayeuna keneh nujan salat mudah-mudahan ku syafaat Rasul daraek salat. Amin atuh. Ya Rabbal dibawa itu agama supaya urang selamat di alam itu. Diberi jalan aku Gusti Allah, tah salat, tah puasa, tah ngaji, tah zakat, tah haji. Eta jalan-jalan nu disiapkeun ku Allah nu kudu ditapaki ku urang supaya urang lempangna di dunia datang ke akhirat ngajembat dina jembatan anu salamet. Makana saur guru urang dulur-dulur hadirakumullah almarhum al-maghfurlah Abu Yauci ngomong ieu sabenerna macana ji urang di dunia kene keur ngajembat ieu di jembatan Siratal Mustaqim. Sabab di dunia ge pan kiri kanan gogoda. Aya neraka, kiri kanan ujian. Aya setan. Musuh nu utama urang teh hiji nafsu, dua setan, tilu makhluk, opat dunia. Bisa tante ieu urang terhindar tina opat ieu. Bisa tante urang merangan opat ieu. Lamun bisa minangka ngajembat anu 3000 tahun teh salamet urang ngajembatna. Moal bisa urang ngalawan, moal bisa urang ngendalikeun nafsu, moal bisa urang merangan setan, moal bisa urang merangan nafsu. Lamun eueuh guru anu ngabimbing urang, guru-guru urang di majelis taklim pembimbing laksana nahkoda. Mereka itu tahu arah kemana jalan anu bisa ngendalikeun paranghu naik ka parahu maneh di majelis taklim insyaallah urang dibawa kana kasalamatan. Amin ya rabbal makana pamuda bapak-bapak nu nyekel medsos ulah tuturut iiluneun jeung jelema nu nyaci make Habib nu nyaci make kiai ulah. Urang teh urang Indonesia, urang teh urang NU, urang teh urang Indonesia anu mayoritas Islam. Ieu kafir resepen ieu nempo urang parasehat. Betul. Ayo. Rapihan persaudaraan. Tingkatkeun peribadahan. Anak incu ajar ibadah. Bapak-bapak mun pamajikan kene dipenting koet kena hudang. Ibu-ibu mun salaki kene koet kena hudang. Kitu kudu nama teh. Dak salakina neng. Enon tah. Pan sok ngadenge bae di kiai tahajud ngaran menyaho rupa manteu. Lah kakak jeung geus kolot aya memang nek mulai hudang ti peuting ye. Ye make alarm ye boga handphone jadul. Sasadana handphone jadul atuh. Ke jam 3 lamun handphone sasada kakak hudangkeun. Mohon Kak. Jam 3 sasada handphone. Cak pamajikan kakak titit hudang. Hudangkeun salah. Hayya 'alas shalah. Allah ngagelekeun henteu nelayan salat heula. Nu nyiar lauk salat heula. Laut naon Allah di laut karunia Allah. Komo laut Indonesia kaya. Hei presiden Indonesia kaya. Laut naon ge aya di Indonesia? Aya cumi, aya bandeng, aya tengeri, aya bawal. Laut nu galedeg. Teu kudu ngundang paus si Roma datang ke Indonesia, teu kudu. Paus dion. Da juga tak nu ngomong ngecena batal nasab baalawi cium tangan ka dengkot kafir. Nek dituturkeun nu kitu. Tidak boleh umat Islam ini merendahkan diri di hadapan orang kafir. Harus cium tangan orang umat Islam ka dengkot kafir. Tidak boleh. Harus umat Islam cium tangan menunjukkan kepala saja haram. Tanda penghormatan kepada mereka. Tidak boleh. Islam yakni wa la yulala. Islam itu tinggi.
Tidak ada yang bisa melebihi tingginya Islam. Ai kunaon eta bapak-bapak nu di laluhur, anu cenah hebat, anu cenah kami teh penjaga NKRI. Atuh kunaon cium kadedengkot kafir cium tangan. Eta sih gara-gara ngagrokeun paus. Ibu-ibu mah teu paham urang banyak-banyak. Mana nama nu penting mah duit. Teuing salaki aing teu balik ge di laut saminggu nu penting mere. Boga minantu make kongkorong hideung los teu salat los nu penting minantu aing loba. Kege paeh ku duit teh mah. Sampai salaki neuneun duit di mana bae panggih teh gua sia eta. Ka kopeang tas nyalatan. Di tas nyalatan duit diteuneuh di gocap ka panggih bae. Ka ieu duit naon? Duit sial. Pan sial kunaon? Sial panggih bae ku dia. Digerakkan ke Gusti Allah. Hayya 'alas nu di gunung, hayu. Nu di kantor, hayu. Nu di sawah, hayu. Hayya 'alas shalah. Mari kita salat, mari kita salat. Waktu nu ku Allah disiapkeun jeung urang hambana supaya bisa dedeketan jeung Allah. Allah Maha Qadim, urang Maha Wadid. Allah Maha Qadim, urang mah makhluk anu sakil hinana, sakil dhaifna, sakil lemahna. Hayang deket jeung Allah, tapi teu percaya diri. Sabab urang ngarasa loba dosa. Eta dosa jadi hijab penghalang antara urang jeung Allah. Hayang deket jeung Allah, padahal urang boga ilmu, tapi asa hebat. Eta asa hebat jeung asa boga ilmu, hijab penghalang antara urang jeung Allah. Puguh ilmu nang ditipan Allah, diaku ku urang ilmu aing, padahal Allah jauh ke Allah. Maka ku Allah dibere waktu sahabae nu boga ilmu, nu teu boga ilmu, nu di sawah, nu di pabrik, nu di kantor, nu di laut, bisa deket ka aing cak Allah. Waktuna ditentukeun ku aing, kudu nurut kana waktu-waktu anu geus disiapkeun ku aing. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban tinggal luruskan doang ge. Ulah kutang. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Dek mana teh? Balik. Mawa samak sagala. Ngajak ngeusan eta. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban bagi orang mukmin yang waktunya sudah ditentukan, sudah Ya bapak-bapak, aya awewe geulis, awewe kulitna kelir koneng cangkang, huntuna bodas tipung, bibir berem-berem jawer, mata coklat kopi, ting bating. Diajak maca sholawat mete nyambung. Koreng guru nadul sumpang ieu mah urang dieu. Eta awewe teh geulis bah, geulis. Pipina ngadaon seueur. Halisna ngajelar pae. Gadona endog sapotong. Bohongna panjang doang soang. Lempangna eplok cendol, mun cangkeng ka kanan bujur ka kencak. Mun bujur ka kanan cangkeng ka kencak. Atuh lamun cangkeng ka kanan bujur ka kanan menyengsol eta awewe ngaranna. Waduh, sakurang teh ieu budak awewe ku geulis-geulis teh, masyaallah, resep amat aing nempoda, subhanallah. Tapi orang teu percaya diri pas ngaca, doh budak irung aing doang kutil bae. Bibir jebleh aing. Kulit hideung aing. Huntu bodas tipung crispy acak-acakan huntu aing. Teu pede aing. Hayang aing deket ngan teu pede, ngadeukeutan hayang aing teu pede. Ngan cak budak awewe teh
Saha nu hoyong ngobrol sareng abdi waktuna tabu salapan. Eta nu cerdas moal nyanyakeun waktu nu geus disiapkeun. Cak Allah, saha nu hayang deket jeung aing, ya waktuna tah zuhur, waktuna tah asar, waktuna tah maghrib, waktuna tah subuh, waktuna isya, waktuna subuh, waktuna tahajud, waktuna duha, jeung sunah-sunah nu sajen. Eta waktu nu geus disiapkeun ku Gusti Allah, saha bae jalmana bisa deket ka Gusti Allah. Nu cerdas sanajan di laut moal ninggalkeun salat sebab waktu eta munajat dedeketan jeung Allah. Nu cerdas sanajan di gunung moal wani ninggalkeun salat sabab waktu eta nu geus disiapkeun ku Gusti Allah. Maka mun aya jelema geus nyaho waktu ku Allah disiapkeun, ya mun hang dedeketan jeung aing, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Sehat awakna, jagat awakna, tapi tengah hiding kana waktu nu disiapkeun. Cagil tapi teu salat. Bolong. Sakali ini bolong. Kurang bedas. Nyahok kanu bolong. Nginum es ditiup. Sak manehna mengebul eta panas meureunnya. Puguh tama tiis. Hayu be ditiupan. Sak manehna mah eta dunya bisa nyalametkeun meureunnya. Cak manehna mah eta kenal tah nyiar harta nyiar banda bisa nyalametkeun namun geus kumpul. Lamun teu salat mah banda harta jabatan eueuh hartian. Geus lamun budak-budak dunya bae ninggalkeun salat ieu boloon sebab dunya mah bakal ditinggalkeun salat nu bakal maturan. Ibu-ibu boro-boro naneun. Ibu lamun mah salaki maturan tah moal di kuburan. Ibu lamun mah salaki cerik tah moal. Geus suudzon bae aweuna cerik tah moal bu. Nu bedas cerik tah moal. Yakin moal cerik yakin. Geus geura paeh bae atuh ti heula. Atuh kami ge sarua boga rarasaan nya panya. Nu masak pamajikan, nu nyangu pamajikan pirakeun manehna maot urang teu ceurik-ceurik lah sabeulah mah kieu. Disiapkeun ku Allah ka waktu. Ayo, piraku teh salat keneh bae. Piraku urang teh ibadah keneh bae, teh sujud keneh bae. Hayya 'alal falah. Mari kita meraih kemenangan. Nu salat mah menang teu eleh ku ngabagan, teu eleh ku ngalalau. Nu salat mah menang teu eleh ku melat tangkal kayu, teu eleh ku nyawa, teu eleh ku ngantor. Ke di akhiratna aya burhan dalil, aya najah penyelamat karena salat meme salat urang wudu laju eta cai wudu nu ku urang diusapkeun dibasuhkeun ka anggota wudu eta bakal jadi nurun cahaya. Beungeutna cahayaan, sirahna rambutna cahayaan, leungeunna cahayaan, sakabeh anggota wuduna bercahaya. Eta jelema bakal salamet dituntun ku cahaya wuduna ka sorga Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbal salat. Urang mah tadi teh nyebahnya nyiaran eta bae deuk salat nyala wudu, wuduna make cai, caina cai mutlak ulah mustakmal ulah mutanajis. Gitu. Majlis-majlis nu aya, majlis-majlis nu aya dukung. Bahkan dulu di kula cacahan. Aya hiji wilayah pinggir laut Tanjung Kait. Belah dina Tepekong, tempat peribadahan jelema Konghucu Cina. Aju belah dina aya Kristen. Aju hareupeun aya Cina-Cina. Henteu sinten mah teu usil, tapi kan pertahanan perlu dibangun. Aya nu keur masang tren, ayeuna persiapan nyieun majlis. Tadi ngobrol panitia, "Yuh, urang babarengan di mana bae?" Lain di tempat kula lain di tempat kula lain. Efek wari keur babalantik dek nyieun majlis, nyieun pertahanan, nyieun benteng. Ku urang dieu sanaos teu terang, sanaos teu ningali, doakeun tah supaya dibere keberkahan. Dibere kalancaran. Maka tadi kula ngobrol jeung panitia urang iluan yuk saperak 2 perak 1000 supaya eta dunia urang sanajan 1000 perak
jadi bukti bahwa orang teh ikut memperjuangkan agama Allah, ikut meninggikan agama Allah, ikut mengibarkan la ilaha illallah. Siap panitia siap? Siap panitia siap? Ayo ibu nu boga 1.000 2.000, ayo ku urang susikeun jeung pembangunan eta majelis. Gua lagi sarua nu kiluang, ya lain kula eta pan. Eta mah nu ngaranna Hasmita masih di pesantren kene, anjeunna setiap waktu meureun sakapung-kapung uih kah nanjirkeun agama saala kadar. Kurang bantuan kabehan supaya diberek kemenangan, diberek keberkahan, diberek kelancaran ke Allah Subhanahu wa taala. Ayo Bu sadayana. Rabbi bil mustafa yani sidana fi ma عربي ومن عجمي الله يا الله يا رب مصطفى حبيب الأمين ترجى شفاعته لكل من تحامي الله ليك سيدنا الله يا الله يا كرم الله يا الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خالق النبي سيدنا ما مضى
nanti maka zamani Allah Allah ya Rabb Muzaffir balik Sidwana Allah bil Si'an karami Allah Mugia naon disumpangkeun ku bapak ibu sing dijantenkeun dalil jantenkeun bukti bahwa urang teh cinta ka agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sing ditambih berkah milik rezekina jeung mugia ngaos urang wong nyen ieu ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Sakitu nu kapihatur bilih datur tutur teu dipaham kalam ngankeun dihampura wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.